Mankobah ka-20 genep nyarioskeun anjing anu tunggu istalna Gous Maihan meong. Dicarioskeun Syekh Ahmad Zandah. Ana sumping ka aulia sok tunggang meong sareng sok disaruguhkeun atau disaruguhan hiji sapi parab meongna. Barang sumping ka Sayyid Abdul Qadir teras miwarang marabkeun sapi paranti nimba. Barang eta sapi rek dirontok ku meong di dinya aya anjing dina lawang istal. Gebrug eta meong teh dirontok ku anjing dipaehan. Tidinya teras Syekh Ahmad Zandah teh ngadeuheusan ka Sayyid Abdul Qadir sareng nyingung kana pananganana. Subhanallah.